Gue siap Chan. Siap. Dua tulu. Gue suwe ki hungkul yuk. Atau suwe Pak Ustaz yuk. Lah aing mah nih asa kasih sapisan hirup teh. Puasa tadi baturan ku Saipul mah asa lila gitu waktu teh. Lain asa teu normal we waktu teh nu asalna sajam gitu ieu mah asa 3 jam setengah gitu rasana teh jadi eungat. Soalna teu kabeng berangkeun lamun disarekeun anggereng ngrubuk gitu beuteung teh. Ningali tangkal awi asa ningali astor aing mah. Atuh singgara cager mah teh Saipul aing nu ngajak musuh ieu euy. Jeung nongkrong ngabuburit sore-sore si teh bari nungguan tukang cuanki si teh. Si Udin di aing hoream aing masih eta mah sasangkleng hirupna kamari ge aing kersare di alungan petasan kana baham kumaha mun biwir aing beki badag teh. Ku aing balas wae kitu eta nya. Untung aing ieu geus stok dan biwati yeuh sabulaneun kajeun aing malah ke bayarna pas lebaran heuh. Kajeun aing mah duit THR dipake meuli petasan oge da ridho aing mah. Da aya keneh baju lebaran anu tahun kamari ge ngan rada belel seutik euy. Aing meniru siap peltasan tiba tur mah lila ngabeledag na ieu tereh-tereh teuing sia teh atuh. Can datang musuhna oge atuh. Deui lamun si Udin geus datang ka karang ngabeledag sia teh. Meni butut sia nya engke deui atuh mun geus datang si Udin ka karang ngabeledag sia teh. Kok aing moal dibeli deui gra. Den. Leuh. Kumaha kabarna sehat Din? Ka mana wae maneh euy? Karek ningali aing Punten sahanya ieu Adin mah teu wawuh da saha maneh? Terkenal. Aing iki sia teh piraku teu wawuh babaturan SD. Aing mah teu boga balad anu telenges ya teh. Atuh hampuran nu ti heula Moal poho aing mah da. maneh hampur atuh Din. Hoream aing mah teu sudi. Manehnya nih. Bade ka mana? Ki Tohir sehat. Kalah ngaleos. Ki. Teu ngadenge deui. Geus kurang ngadangu eta mah kudu make toa. Aing geus beak 7 tong ka ngabeledag cik aing oge engke si Udin geus datang ngabeledag ka karang si teh. Ki awas eta peltasan Ki tong kadinya. Ki. Eta. Naon eta jang meni asa reuas kitu. Piraku reuasna nyusul. Batur mah bareng gitu mun ngabeledag teh jeung ieu na reuasna. Eta Ki sora peltasan aduh hampura teu kahaja Ki tadi sugan teh si Udin. Lainna bulan Ramadan ayeuna mana jeung Agustusan segala jang. Eta sora peltasan sanes Agustusan Ki eta mah ngabeledag gitu tah sora peltasan lain Agustusan. Mane masuk ngabohong cep ka kolot teh enak kan bulan Ramadan kan tadi ge aki puasa. Saha di nu ngomongkeun Agustusan atuh? Sok Aki bade ka mana ayeuna bade tarawehan sanes? Tuh di payun ka masjid mah jalanna sanes jalan ka dieu Ki. Geus lah, ngaco ngobrol jeung maneh mah. Aki rek nengan lajeng saurnya ieu kaburu imsak. Ari Aki tarawehna ge acan baiklah. Atuh Din hampura Din moal sakali-kali deui beneran ieu mah abi mah kapoekan ti heula mah. Moal bisa ieu mah geus terlalu tersakiti sia teu inget aing saminggu teu eling sia teh. Nya inget atuh matakan ieu meta hampura ieu maneh. Teu cukup komentar hampura ngubaran hate anu mungil ieu mah. Atuh kunaon ubarna sok? Atuh minimal aing mah kudu dibere bakso tahu sia teh. Aya naon ieu teh meuni ribut kitu atuh Din? Ki aya naon maneh? Eta geuning jeung anu pas di sawah ingat keneh teh si eta nalapung sirah aing nepikeun ka teu eling saminggu aing. Udah teu kahaja eta mah refleks atuh ai maneh. Aduh pas gelut jeung urang teh lain. Aing keur diuk atuh jual di teje si eta mah. Atuh hampura sia teh. Anjing telenges ya. Enggeus atuh mumpung bulan puasa sia teh silih hampura kudu nama. Ya urang boga peltasan ya. Hayang atuh mana kali kan? Syaratna maneh kudu silih hampura heula sok. Nih hoream aing mah. Baik sok moal dibere gra sok. Dari lubuk hati yang paling deet urang minta hampuranya. Din sami-sami urang minta hampuranya. Kunaon Din eling sia teh? Anjing najis. Geus ayeuna mah geus silih hampuranya. Nam nyengetna urang di ditu lah di dieu gandeng. Yeuh sok marawa hiji ewang buru. Nah moal naon kitu nyenget di dieu loba nu keur tadarusan. Moal ieu mah petasan mini atuh. Ieu malin granat sia teh. Angger we gandeng. Mana lo baca tapisan hayang bung sia teh. Atuh urang mawa hijinya jeung ngahudangkeun nu saur engke. Ieu mana Udin hayang bung maneh? Anjing itu awewe geulis ya euy. Mana? Naon eta mah biuun sia teh. Heuh nya. Astagfirullahaladzim Raden mana nyenget naon di dinya na karpet sia teh. Den. Weh, sareng lan Pak Ustad aya naon? Mane modal na karpet eta? Sanes Pak Ustad ieu mah oray-orayan. Aduh, nu diseungeut eta kumaha lamun karpetna bolong sia teh ka dieu Boloho sia mah. Aya naon Pak Ustad? Ari maneh teu cager sugan. Kumaha kitu Pak Ustad? Kalau nanyakeun kumaha sia teh kumaha lamun kahuruan keed. Alah kumaha atuh? Kumaha sia teh kadikeun korekna. Iya Pak Ustad hampurannya abi moal sakali-kali deui bisi cilaka. Jug sapukeun lah buru bisi kaburu anu tarawehan jug. Di mana sapuna? Tuh di luar. Nya sia Pak Ustad. Buru. Sia mah atuh bahe tinggal ini rusuh ya. Buru atuh yak diseungeut moal sia teh sampah. Lain da tadi teh asa loba petasan teh
Heuda teu karasa meureun jeng. Naon da kerek dikeluarkeun anyar sih teh? Ku ieu meureun jeng ku beurit. Heuh sigana mah ngan beritna warna koneng meureun. Eta hayo de cekes baseuh kumaha eta. Teuing atuh beak meureun. Cika ningali bisi baseuh. Awas, awas mana teh geus gurung sih teh. Can ngebul anjing. Tuh nya cek aya kalau dedeketan sih mah tuh. Aduh nyeri. Apakah kalian melihat sapu inyuk? Geus ngebul geus. Di mana? Kalau di ieu. Teu katingali sih teh bieu ngebul Atuh kumaha jeung ieu beungeut urang aman teu euy. Ih, aman kumaha sih teh ngaca siga lauk sapu sih teh. Baelah. Barudak ari sapu teh nu kumaha? Teh tukang sapu sih teh Raden. Boloho. Sia mah keur mah beungeut teh temang rupa atuh. Ah sarua maneh ge goreng patut sih teh. Udah aing mah berseka goreng patut oge sih teh. Naon deui atuh ari maneh batur mah hiji ewang maneh mah geus beak opat sih teh. Buru seungeut itu si Raden. Anjing. Ih anjing butut petasan teh sia mah. Ih kudu grecep maneh langsung lompat ka ditu. Kaburu moal. Kaburu manehna sing tarik lompatna ih. Padahal mah alungkeun. Tuh benang cek aing. Aduh kumaha ieu kanu ceuleuh nyeri ngajelengeng aduh. Bejakeun geura ka Pak Ustad Si anjing ceurik. Anu sia watir kumaha mun cilaka sih teh. Si kuron hayang muriang sih teh. Aing boga ide euy. Aing apal ide maneh naon awas ki. Naon? Sakali deui hirup keneh tingali. Sia watir Pak Ustad, naon maneh kalarami sakitu? Di alengan petasan Pak Ustad kana mastaka. Allah, kusaha ai maneh? Duka Pak Ustad da rupana teh hideung. Di mana Nam? Urang ontrog ayo. Itu di luar masjid Pak Ustad. Sabenerna mah ieu ahli surga teh ulah marah tapi baelah kasbon sakali. Tadi ngaringap keneh nya. Sok coba sakali deui. Weh, kenaran itu Pak Ustad nu ngalungan petasan teh tuh. Mana? Tuh nu beungeutna hideung, tah masih Udin atuh hayu urang sampeurkeun. Anjing aduan cai ge. Weh. Saha di dia anu ngalungkeun petasan ka si Raden ngaku sok engke diburuhan. Abi Pak Ustad abi. Wah, sia kapanggih ku aing dibeulem sia si Jeng. Ulin abi Pak Ustad tah si Udin tah. Kumaha maneh lah eta montong di dinya diukna si teh bisi gepeng eta. Oh nya Pak Ustad. Aduh Pak Ustad di abi tadi cilaka ku petasan ieu nyeri. Aduh. Teu peduli maneh mah erek ku bom, erek ku granat, erek ku lorong oge aing mah teu peduli da maneh mah bangor atuh. Ih nah kitu Ustad teh pilih kasih. Kajeun butut kela-kela nahani asa bau hangit ieu. Eta meureun Pak Ustad kabel anu di pangimaran kaduruk meureun. Lain asa di dinya tan atau sampah naon eta maneh ngabeulem naon sih teh. Iya ngabeulem hui Pak Ustad. Aing mah meuni teu kaharti ku akal sih teh pira ku ngabeulem hui tina tong sampah. Ningali eta naon sih teh buka buru. Anjing. Astagfirullahaladzim. Ari marane teu baroga polo sugan kalkah ngabeulem bangkong teh teu koplok. Iya kapaekan Pak Ustad. Gandeng pasti maneh gegedugna nya. Teu si Raden teu bangkong hayo dianiaya sia teh eta bangkong teh sarua makhluk hidup sia teh ku aing dihukuman kabeh ka dieu milu kapipir kabeh. Anjing meuni aduannya si eta najis aing. Aing meuni asa gagal pisan boga murid teh kacing calang kabeh ieu mah. Si Udin pamawana abi mah bager Pak Ustad ih. Naon sia jadi ka aing pan maneh nu boga petasan age Ari maneh si Jeng kan geus dibejaan seberapa kali di kampung ieu mah ulah aya nu nyunget petasan si teh loba nu cilaka. Nya abi mah meuli oge tara nyilakakeun batur Pak Ustad da si Udin anu nyilakakeun mah. Ih maneh hayo we ka aing ge da moal tergoda lamun maneh teu ngabibita petasan mah teh sampah. Oh enggak sarwana duanana ge kalah silih salahkeun atuh. Aing mah asa arane ongkona bulan puasa teh setan teh dicarangcang nah ieu mah ngarencar atuh. Leuwih-leuwih di setan ieu mah incu Firaun sugan. Aduh Pak Ustad itu kuat abi aing modal euy. Kaharep maneh Udin buru. Sebutkan kesalahan maneh duaan naon lungkul. Ya Pak Ustad abi tos nganiaya bangkong. Mun nganiaya. Terus naon deui sia teh da dua. Ngabom si Raden. Ari maneh si Jeng kunaon nyampe wae siga nu teu rumasa sia teh. Heueuh atuh sia teh ngomong jeding. Heupan ieu mah kalakuan maneh lain aing sok ngalawan angger sia mah. Sok tarang ngarumasakeun sia mah angger mun salah teh. Sok sebutkeun naon hungkul kasalahanna bareng. Nganiaya bangkong jeung nganuklir si Raden. Pokoknya eta ngabom si Raden. Sok ayeuna janji moal sakali-kali deui gitu. Buru. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kalau saya mengulanginya lagi, saya akan berjanji lagi. Salah sia teh lain kitu we. Saya berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Kalau saya mengulanginya lagi, saya bersedia untuk dibeulem. Sok, Bro. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kalau saya mengulanginya lagi, saya bersedia untuk dibeulem. Halus. Berarti marane geus janjinya. Kela ari si Epul ka mana sih tara ningali budak teh? Teu aya Pak Ustad saur bapana tipes cenah. Oh, pantesan tara ningali atuh. Lain geura longok ada 7 longok juk ngumpung can tarawehan. Oh nya sia Pak Ustad abi bade ngalongok ayeuna nya jeung si Udin. Hayu Din. Ong paroho ngalongok teh mau opieun sia teh. Nya sia Pak Ustad. Nah si Epul gering gitu kerek apa lain euy. Ai maneh ka mana wae atuh geus saminggu leuwih 7 poe sia teh. Nama tuh urang longok urang kerek apa aslina. Oh hayu atuh tapi opieuna di maneh kela sakedeung. Eta kadekeun petasana bisi nyalakakeun di batur sia mah. Jug geura longok si Epul bari pangbejakeun ceuk Pak Ustad geura cager kitu nya. Oh heueuh bari pangnanyakeun ka si Sukma tadi beurang puasa teh kitu soalna ningali meuli Indomie isi 2 sia teh. Kitu. Oh jeung si Epul meureun. Tong ka suudon Pak Ustad bisi dicarekan ku malaikat teh. Oh heueuh nya.
Aing mah asa gagal jadi ustad teh, boga murid kacing calang kabeh nya. Padahal orang ngadidik teh sesuai ajaran Rasul gitu, tapi nah hasilna siga didikan Firaun kabeh nya. Ah moal kayak merenya geus segala demo nya. Ayeuna mah pedah leutik keneh meureun. Engke mah kudu rada diherasan siga namanya salah seutik tinggang ku marmer. Ngaji belang betong duruk imahna ku aing malah tuman. Iya deh saha nu ngajualan petasan teh ku aing diontro greuh. Geus pugu barudak teh barangor kalah disuguhan nu kieu. Lah aing mah geus moal salah nu jualan nu kieu mah Iwal Tisiwati. Dicarek teh kalah ngahajakeun geus pugu jualan nu kieu teh nyelakakeun nya. Nah urung sorangannya padahal teu diseungeut yuk. Naon itu? Urang teu mau naon kitu nya. Mane meni asa kacedak pisan tinggali si Raden oge mawa sia teh nyaden nya. Nya abi mah ieu anak buah. Apa yang oge dan ninggali si teh tong kudu dibejaan atuh si teh sampah. Lain sia teh tinggali itu mah buahna ge mahal sia teh di Alpa nyaden nya. Mohon di Alpa imah mahal. Anjing sianya nih iji aing ku aing mangke dibeli jeung kasirna sia tingali. Enggeus sia teh atuh nimbung eles sia mah ngomong teh luhur wae. Eta sabaraha meulina Den? 350-an. Ah gandeng si teh tingali aing rek meuli 7 si teh. Mana tuh aing mah teu boga duitna oge. Sudin memanas wae aing mah. Lah ieu we lah sarua buah ieu. Ya aing menililanya si Jeding gara-gara maneh sarden atuh di panas wae sia teh. Pan maneh anu manasana. Anjing heueuh nya aing poho euy. Tuh aya tuh ka dieu tuh. Di mana maneh Jeding ni kuat ka kesal aing nu nungguan sia teh. Meuli buah teh ni lila. Heuh tadi teh ngantri pisan aing kuat ka kesel nungguan oge ieu we meuli saayana aing ge. Naon buah naon eta nih harideung? Ieu buah mangga. Nah mangga teh sengit limus. Teuing da ku si Mang lagi dibere ieu da. Siga nu buruk kitu lain cekan heula sia teh atuh. Heuh pan rusuh atuh. Aing mah kumaha maneh lah. Assalamualaikum. Pol, kurang tarik dulu. Pol. Masuk mak. Gila Pol. Ini ganeng saha eta teh mah. Waktu gelombang. Biasa we atuh gegedorna tong tarik teuing ku aing ge kadenge. Nyanak naon eta kasep? Segala aya we mah Pak. Oh kanggo saha? Nya jeung budak bapak atuh pan ICS kandungna kudu ngalengok beureun gering lain budak teh. Oh heueuh, ari jang urang aya teh Din. Aman tong di pikiran orang mah peka sih teh. Pak. Aduh meni rarangem kieu nya mangga atuh karalebet sadana yuk. Sok geura duduk dulu semuanya. Itu si Sepul teh gering ku naon da geus saminggu leuwih 7 poe teh sadar-sadar budak teh. Sanesna tipes Pak. Pariksa tuh paling diantep. Eta oge geus sabaraha kali digotong haye we luncat budak teh. Alimeun atuh kumaha? Sieun disuntik beureun Pak. Lain kitu pas di pangku teh ngejat wae manehna teh kitu najongan tapi da teu beunta. Sieun atuh kitu mah nya. Lelembutna meureun kade. Anjing kade sia. Tuh. Pul eling sia teh Pul. Eta teh keur peureum Pak. Kitu we ngalindur sia eta mah. Tuh. Sok anjing kadi gelutna jeung aing ulah jeung bapak aing sia teh. Tuh, Pul kunaon Pul? Itu we unggal poe teh aja si eta mah. Kela ari pas acana pas minggu kamari maraneh pernah ngajak ulin ka mana ngaprak gitu sugan ka kebon, ka sawah atau ka mana sih teh? Henteu da pas terakhir amang teh pas bulan kamari pas ngurek teu salamah Pak. Oh, anu pas sareupna teh anu pas bebolokotan. Ai maneh atuh sareupna sih teh kalau ka sawah tuh. Duka da abi mah keur moro pada si Ijeng teh jeung si Raden nu ngurek mah. Pamali sih teh komomun marota mah sih teh anu kaganggu eta teh. Jadi kitu Nya Pak kumaha tuh da rame. Turunkeun eta si Udina sok jeung aing gelutna si sok. Kunaon sih teh? Boleh. Eling sih teh. Aduh. Sakali deui sia ngalawan babe aing ku aing dikereut sia kanyutna. Sok eling istighfar sih teh lain kegituan. Nyawa sih teh. Kela berdaknya bapak di heula ieu bisi ngencar di budak yeuh. Oh nya sia mah ya pasok mah. Pak awas Pak eta malawan hese Pak ngabadagan gitu Pak. Aya segede bondon. Pak awas Pak eta bisi digelong Pak. Digelong naon sih teh kanyut lain. Lain bapak itu monster. Sok capruk sabah. Anjing, ari maneh kunaon jo aya di dieu teh reuwas aing Teu hayang ulin we batur. Saha eta din kerek ningali aing euy. Oh iya dulur budak ti watere apeteun pisan ka aing teh. Nah maneh kitu pisan rupana nya siga manuk uncuing. Man maneh cenah siga manuk uncuing. Anjing sia kalau dibejakeun sih teh. Sia mau goreng hate wae ka batur. Pak kunaon Pak? Bapak tong ninggalkeun Epul Pak. Bapak Pol Pak. Udang kunaon ai maneh? Bapak teu jadi maot Pak. Ari sia ngomong teh ka mana wae kehed. Terus tadi saya nu maot Pak. Ngalindur sia mah. Ngalindur naon ai Bapak? Maneh teh sadar geus saminggu leuwih 7 poe sia teh. Pak abi mimpi buruk Pak, mimpi Bapak gelut jeung jin terus Bapak maot. Bapak bisa eleh pan bapak mah jagoan. Anger Pak itu malah sakti jagoan bisa ngabadagan terus teh bisa leungeun manjangan.
bisa jadi segala rupa. Nah, jin korin juga nu kitu mah. Nya saur Pak Ustad ge nu kitu mah jin korin cenah Pak. Geus bae eta mah ngan saukur ngimpi atuh. Bapak tong ninggalkeun Apple nya. Ninggalkeun ka mana atuh da teu ka mana-mana. Nya Bapak ulah nepikeun ka maot nya. Pugu da aing teh pangeran meureunaan sia teh. KBG aya bagianna Sepul. Berarti ABG bakal maot atuh Pak. Oh, atuh bakal KBG. Geus lah. Itu barudak tinggali ngalongok ka mana tuh. Saha? Pak itu aya jin tuh, itu jin tuh. Mana ieu maneh? Tuh nu make baju hejo. Mana itu nu beungeutna poek lain? Lain itu nu panghareupna, Pak. Eta mah si Raden atuh. Heueuh jin eta teh, Pak. Ah, sia mau ngomong teh ka mana wae. Den eta mah wanon Den. Abi nyandak buah-buahan, Pak. Ieu menang meser di Alpa. Joy kelas euy eta euy. Leuh, mahal sigana mah pul. Ih, meni sombong sianya pirage nu kitu meni agul. Oh, meni kuat ka disebutkeun menang meuli di mana si eta? Iya, abi meser buah di Alpa mahal menang nabung aja sinaoge hargana 350-an. Anjoy kelas si eta euy. Si anjing kalah ngajakeun si eta. Sia mah meuni hayang kapuji pisan. Ari maneh si Jeng mau naon eta? Iya Pak, abi nyandak limus kenging ngala tadi Pak. Arasak pas seungit ieu mah. Menang ngabandring meureun eta mah sia mah. Mun teu menang ngeprak nya di kebon batur sia. Ih lain meni goreng hate pisan bapak menang ngala ih. Oh, di kebon batur sih teh. Da maneh mah teu boga kebon. Sana saya bapak. Ah, gandeng lah. Eta din maneh mau naon din? Tinggal Pak, ieu mah abi mah di kebon nyelira lain menang ngok Pak tuh. Oh, percaya ka maneh mah da maneh mah ngebon atuh. Oh, percaya sok-sok sepil eta naon hungkul sih teh lain kikituan. Oke, yang pertama saya ini bawa pucuk sampe, pan Bapak resep lalaban sampenya. Nu kadua mawa ieu paria, nu katiluna mawa tong-tolang nangka bisi Bapak hayang nyetrok. Nu kaopatna ieu leunca Pak enak dikaredok. Ari eta peuteuy mana bolehin melak peuteuy maneh? Can panen aya Bapak ieu geus atuh nu aya we atuh nih segala rupa yang peuting segala. Oh, atuh heueuh nuhun tong bari ngadat atuh sia teh. Sabar Atuh dari ribut hayang peuting kalau teh nih olo-olo. Ari eta naon maneh jeung mau baju segala sudin mondok maneh. Sanes Pak imalin gantungan baju jelemaan Pak. Oh, heunya. Aduh, hampura saha eta din? Dulur budak ti Watereh yang milu cenah. Oh, heueuh atuh. Mawa naon maneh Jang? Ngalongok teh. Tuh ditanyakeun mau naon maneh? Teu mau naon euy. Ah, teu mau naon. Balik juga ditu. Naon ngalongok teh lengos eta mah. Teu sudi aing mah nincak imah deui da aing mah. Najis ih. Sok si Aden heula mau naon eta Den bawa ka Den. Eta Pak jin paehan Pak Pul hoyong alim ieu buah. Hampura nya kasep budak aing rada error ieu. Ari maneh lain nganuhunkeun kunaon eta geus mehan Bapak nya. Oh, eta mah da ngimpi atuh. Anger we nyari hate Kela Den urang ngobrol sakedeung nya. Cag heula sakedeung Pul. Awas. nya tapi paehan eta nya. Jadi kieu Den, itu teh si Epul teh ngimpi urang gelut jeung jin cenah. Jinna mirip jeung maneh. Alah, terus kumaha atuh? Terus bapak eleh maot ku jin teng dilegleg teng dikumaha si eta mah lieur ah. Terus abi kudu kumaha ieu? Baik ku bapak ditonyok tapi da bobodohan heuh. Oh, nya teu langkung Bapak we abi mah. Jempe si teh tong tarik teh ngomongna. Nya siap Pak. Sok maneh murungkut ayeuna. Bari ngomong aduh nyeri kitu nya. Aduh nyeri aduh. Aduh. Au. Aduh nyeri. Ah naon Bapak dihalangan ku leungeun kitu licik Pak Dihalangan naon ai maneh? Eta bi bobodohan Bapak mata antol Naon antol tarik da. Antol tadi dihalangan ku leungeun abi gini ngali. Maneh tingali atuh Den malik ka ditu Den. Aduh anjing nyeri tuh nya dihalangan ku leungeun Bapak mah ngelicik Pak ulah kitu Sinyaan Pak tuh katingali sinyaan atuh nonyokna ulah dihalangan ku leungeun Puas maneh ningali batur kasiksa ha? Kuatir sia teh. Aduh. Anjing meuni telenges kolot teh nya Sasangkeleng pisan. kumaha lamun potong cangkengna nya? Nyage aing geuleuh ka si Raden tapi watir mun disiksa ku batur mah. Berarti lamun ku maneh mah bae kitu. Lamun urang duaan jeung maneh mah teu naon. Anjing sia sarua we disiksa tuh. Atuh da asa teu tega disiksa Terus ku batur. bapak ini taraweh heula bari sekalian minta cai doanya. Terus abi jeung saha Pak sieun? Pan itu aya barudak jeung barudak heula. Tong lila atuh. Moal nepi subuh paling. Eta mah lila Pak. Atuh kumaha deui da taraweh di dinya mah lila atuh. Nya atuh kade. Nyeri teh eta Den. Nyeri ieu aduh. Barudak nitip si Apple-nya bapak taraweh heula. Masuk mah ieu abi nyeri cangkeng aduh. Hampura dennya lain kayang urang kayang budak tuh. Tapi abi bakal damang moal. Bakal engke balikna ku bapak diurutnya. Ayeuna Pak ieu teu kuat nyeri Pak. Engke aya nama tarawehan heula tuh. Si teh ngaganggu wae batur ek ibadah tuh. Heueuh sia teh ka deui we atuh. Dieu ku urang urutna da urang ge sarua bisa. Montong tong sagawaya mencet si teh bisi tulang ranguna nyengsol si teh. Geus lah ke deui lah. Barudak urang erek sare heula leuleus euy. Sok. Sok. Eta omat si Apple tong diganggu cenah sare lamun misalkan geus sare sok ari di tarawehan itu ngantong poho eta dikuncieun panto heueuh. Siapa? Di tadi teh Udin teh mau naon hungkulnya motong tolang nangka, lalaban sampo jeung leunca. Mantap. Weh. Ari sia kunaon kalau ka surasiri surangan si teh pake adab teh atuh kalau ka urang ngaerenge. Ari maneh kunaon teh puguh-puguh jol ngadat si teh limpas sugan. Eta maneh surasiri tengah jalan si teh boga adab henteu. Naon jol kana adab ai maneh.
Ai maneh menita nyambung pisan tina seuri kan adab si teh pokna. Puguh maneh nu teu boga adab teh adat-adatan teu puguh sia teh siga nu weureu atuh. Naon si teh kalah arem perak kitu aing lain japati si teh bawa ika ditu ah. Oh, sing areu cereg atuh mawana sing sajalur meuni siga nu linglung kitu si teh. Kunaon jelema teh burung sugan ongko ngabahas adab tapi sasantak gak puguh-puguh. Naon tadi teh tong-tolang langka leunjanya. Hai. Teguat lapar euy. Hayu den urang tarawehan bisa carikan Pak Ustad euy. Ada geus kumaha tuh si Epul nu ngajagaan si teh. Urang bawa we heueuh nya. Montong si teh yang dicarikan ke bapana ih. Moal da pasuk mama sok cicing dihareup, urang cicing di tukang we paya absen hungkul si teh. Oh heueuh nya, juga tuh hudangkeun ku maneh. Aing sing ditajong siga pasuk mah tadi. Moal da itu mah geus eling atuh. Aing sing diteje euy, moal meureun nya. Pul hudang pul milu moal. Pul. Eta uget-uget korsina bakal hudang ra. Heeh. Pul hudang pul eta elini pul euy. Pul hudang ai mana yang ketinggang GRC. Anjing hese din anger euy. Pul hayu tuh pul milu manehnya. Urang main petasan gitu. Pul hayu urang main petasan jeung nyenget lodong yuk. Ramai sia euy. Bejakeun urang ngajailan si Raden gitu. Urang senget lodong hareupeun celina si Raden. Aya teu lodongna. Aya loba si teh. Siapkeun lodong 7 jajarkeun. Tong browning 7 10 ge aya si teh. Awas. Ah eta nu make baju hejo geus wani nicak imah aing. Wanian. Naon atuh pula aing salah naon ka manehnya Pergi sana mantok. Heeh atuh mantong ka di deui si teh. Geus pul sia watir ih. Aing teh sadar gara-gara maneh si teh. Heuh geus si teh atuh. Den sarewe den. Geus pul ke deui nyiksana ayeuna mah watir ku bapa maneh tadi geus ditajong si teh. Mun erek nyiksa ulah di kandang di luar hayu. Hayu. Wani kitu maneh ka si Raden. Tanpa dibantuan ku arurang si teh. Mun wani balik tarawehan ayeuna. Wani teh si teh kala jempe. Mun nya maneh lalaki ku sorangan sok wani teu. Bukan tuh wani cai Wani. heuh nah jempe atuh. Hayu sok di mana balik tarawehan hayu gas. Tah kitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke, yang pertama saya ini bawa pucuk sampo, pan bapak resep lalaban samponya. Nu kadua mawa ieu paria, nu katiluna mawa tong-tolang nangka bisi bapak hayang nyetrok. Nu kaopatna ieu leunca apa enak dikaredok. Tanzilal azizir Punya cek enggejeng kaberangan kumaha tuh? Ih lain ge kaberangan ieu mah kapeutingan atuh si teh. Heueuh nya euy, salah euy. Kumaha atuh can salat isya heula ieu? Heueuh salat isya heula cek Pak Ustad ge nu wajib heula. Oh jadi tarawih nama nyusul gitu. ala aksarihim fahum la yu'minun. Wanita sia kaing ha. Naon atuh pul si teh ngaganggu wae keur salat Hayu atuh gelut ai ka wani eueuh si teh. Manehnya cicing atuh keur salat Bejakeun geura ka Pak Ustad ngaganggu wae nya Den cenah rek dibejakeun ka Pak Ustad nih aduannya. Kumaha atuh jeung sin dihukum deui? Heuh geus arurang mah tong miluan deui cek Pak Ustad cenah lamun kitu deui bakal dibeuleum cenah daek teu maneh. Embung aing mah sieun tutung. Heuh mata kan geus tong miluan antepkeun cenah si Epul we bae. Naon tutung dibeuleum naon ai maneh? Jeng bejakeun kumaha can apaleun? Eta cenah pul cek Pak Ustad lamun ngaheurian deui si Raden bakal dibeuleum sia teh. Sia teh eta mah bobodoan yang sinan hungkul si teh piraku dibeuleum atuh jelema ai maneh komo Islam teu meunang kitu cek Pak Ustad oge. Maneh benang di bobodo. Tapi bener oge piraku arurang dibeuleumnya. Aing ge asa aneh piraku ieu makhluk pangmungilna salam dunya dibeuleum sia teh. Paling oge Pak Ustad mah hukumanana diasupkeun ka nu bedog lamun teu dicepret cenah teh moal nepikeun ka dibeuleum atuh. Heueuh nya berarti maneh boloho jeung. Maneh nu boloho mah sia teh. Sok ka dieu wanita sia. Sok ka dieu lawan si teh jin korin atuh. Mana sok bisa ngabadagan teu maneh? Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Jiga suara budak aing eta. Sok lawan si teh kala cicing wae atuh. Jeung aing gelut sok. Sukma asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Bapak itu kenapa Pak? Ikhla Pak. Pak eling Pak. Naon geus pul naon ampun pul moal sakali-kali deui beneran. Jadi jagoan sih eta. Geus katingali enak mah sanu eleh. Mantap pul. Hayu atuh miluan moal. Hayu jeng. Geus sia pul mana maneh sarungna? Mana?
Tak iya we ki namun sarungnya ki. Dari mana sarung tah si teh? Hayolah buru lila. Jurus nuar tangkal awi. Jurus newak hayam pelung. Ih butut siapa? Kajen lah hayo. Cek aing non budak aing tong dibawa ke gering si teh. Itu yang milu pak. Siapa nyawa ke gering Oh si teh. nagis cager cina. Anggur si teh yang karugura Den tuh. hudang den. Geus waragjan sana. Geus ih hudang aya bapak urang. Oh atuh. Sok kadi perangna ulah jeung si Epul jeung aing kadi. Ayo sok. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد Saha eta nu ngaganggu atuh tukang euy gandeng nya heuy. Jadi-jadian deui aing mah. Lila deui. Aing euy sok mah. Sok mah ngadeng teh mana euy. Teh mana mun dibobolonan pisan tinggali kaganggu batur ke salat sia teh jadian deui lila sia teh surakan barudak. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم Nya cek aing ge naon katewak da gara-gara maneh Naon Aisyah jadi ka aing puguh da aing teh domba meureun dicangcang kieu Aing mah asa rek di ieu din rek di eksekusi mah. Naon den? eksekusi mati meureun. Tah heuh eta Pak. Naon pul rek balik teh heula juga tuh. Moal pak sareng we jeung bapak. Bapak mah lila kene itu tarawehan lagi jadian deui tingali. Uyos patena naon ku abi diantosan sok. Aduh pul tulungan ieu pul euy teu kuat nyeri euy. Keram. Cicing sia teh hayang diceraikan ku Pak Ustad. Enggeus kitu alus din siga doma. Maneh nu beungeut siga takokak si teh. Ih daripada maneh sudin beungeut karijut kitu sia teh siga bulu baok nyapulnya. Heeh tuh maneh mah siga bulu bawok cenah. Saruana kolot jeung budak teh lah. Nawaitu sauma godi an adai fardu syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala al-fatihah. Ari maneh suk mah meuni lalampahan teh siga bolon atuh. Atuh da kumaha rame Pak Ustad. Oh teu meunang di masjid mah teh era ku batur maneh kalakuan kitu patut sia teh. Ieu mah ngabebenyokeun budak we Pak Ustad. Ngabebenyokeun kumaha ari maneh tadi jamaah kaganggu sia teh teu konsentrasi jadi baratal kabeh jadian deui sia teh. Nya saya tuh Pak Ustad jadi double kitu pahalana. Sorry sia teu lucu. Sorry atuh Pak Ustad ulah jam 2 wae siga nucan kabagian zakat. Ulah kitu pak Pak Ustad mah pamali. Dasar wa Pak Ustad gesok heureuy meureun. Tara Pak Ustad mah tara sore pak. Manya. Nya da pabe macan pernah ningali Pak Ustad sore. Manya cikan ku bapak orang tes. Nya sok atuh pabe bade salat isya heula nambut sarung pak. Nah ari maneh teu mawa sarung. Kan sarung nagi ngan hiji sakali ewang jeung bapak pan. Boga dua ai maneh ngan hiji deui nu abu dipake eta taplak meja ti teh poho. Meser deui atuh pak. Engke lebaran pangbalikeun nu anyar ku bapaknya. Tapi hayang sarung wadimor pak. Erek wadimor, watere, waadun, waikin ku bapak pangbalikeun tuyul setel. Benernya. Tapi engke mun geus jadi lurahnya. Bapak mah. Kumaha ngomongna din euy? Ngomong naon sih teh langsung we tonyok. Ai maneh sok capruk ai bapakna Heueuh nya euy kumaha atuh? Urang ajak kucing sumput teh heueuh. Bener pas manehna meungpeun langsung didengkek heueuh nya. Ulah si teh mah kurang estetik kayak urang nyen strategi nu alus heueuh. Urang pokona boga ide tinggal we. Ide naon sih teh bejaan aing atuh? Moal dibejaan atuh engke nu nonton meh penasaran si teh. Heueuh nya euy, naon atuh? Lain asa kacida we kitu aing geus effort kieu teu di-subscribe nya. Heueuh sih teh moal matak pengkor kokod atuh udah tinggal like, comment, jeung subscribe sih teh non hesena sampah. Geus ai maneh kalau ngamuk sih teh. Teman-teman jangan lupa subscribe gitu lain amuk-amukan gitu sih teh siga hayam tetelo. Heueuh atuh teman-teman jangan lupa subscribe nya anjing. Sosok buru itu kota yang nonyok. Den. Goblok. Kira atusan. Aya naonnya ieu? Den hayu amang yuk. Urang ucing sumput yuk, Den rame. Sieun tos wengi. Moal da itu deket masjid Den, caraang. Loba opieun sih Den. Aya suuk teu. Si teh erek suuk, erek astor segala aya si teh aya raginang segala rupa. Ayo. Aya leupeut, aya wajit, aya misro, si teh aya ketimus hayu, bro. Nya atuh abi bebeja heula ka bapaknya. Si teh lila kaburu kabiakeun Den Hayu si teh nilila atuh. Nya bebeja heula bisi si bapak neangan ke. Moal da maneh malah laki atuh moal diteang ku bapak si teh. Ayo atuh si teh budak mah ulah loba mikir si teh hayang botak tengahna siga sirah pasukma. Si teh siga hulu kanyut daek teu. Hayu nilila nih kaburu peuting si teh Hayu buru Ayeuna nu ucing bagian maneh Raden sok buru.
Naon teu meunang kitu hompim paheula meureunnan. Buru sih teh itu aturan anyarnya kerek apal maneh. Ih aturan naon Nu make baju hijau ucing pangheulana sih teh. Naon teu nyambung. Sok atuh sekali awang tuh lah metere. Atuh baelah. 1 2 3 4 Kemana? 5 Itu 6 7 8 Ayo buru ih. 8 10 11 Itu ih. 12 Mana atuh ih. 13 14 15 16 17 20. Pak Ustad ingat kena teh nu pas jadi imam Jumatan geuningan Pak Ustad teh make kunut. Oh nya anu teh heula aing era nepikeun ka ayeuna sih. Nah tara Jumatan deui kadinya Pak Ustad. Teu sudi sia teh eta mah harga diri nya trauma aing. Urang ngopi Pak Ustad ayo atuh. Mana si aden teh lilanya. Mau langsung itu. Aing sin balik ka imahna nya. Deulekeun em balik ka imana mah ku aing moal bere ampun. Ari kitohirna aya kitu. Aya sigana mah jeung Mang Aban. Astagfirullahaladzim geuning ieu geus aya ciri-ciri kiamat teh nya. Mohon geuning tos aya dajal geuning ieu di mana nya? Naon eta meni warna koneng kitunya? Warna koneng naon ieu mah warna hejo. Aduh bener ieu mah geus tanda-tanda kiamat ki. Aduh kudu loba istighfar jeung salat tobat ieu mah aduh. Geus nepi daerah Kopo cenah ieu. Paur aing mah Hoak meureun eta mah Pak Ustad, piraku aya dajal di Kopo. Ari pasukma kedah percanten atuh ari dajal teh bakal aya tina Al-Qur'an oge tos jelas atuh. Kan dina salat oge geuning aya doana sateu acan salam geuning wamin fitnatil masihid dajal kan kitu. Kudu loba ngadoa ti ayeuna mah terhindar dari fitnah dajal pasukma. Mohon percanten maksud teh eta piraku aya di Kopo dajalna. Sok ngalawan wae ka Ustad teh. Nya sok we lah telangkung Pak Ustad atur-atur eta mah nya. Ngan kade bisi sesat kitu. Kieu teh aya huis urang cabut kieu nya. Aduh, beres naon ieu nya? Cicing atuh maneh teh nyeri ih. Ih, kunaon teu pugu-pugu maneh? Maneh bi nyabut buku urang nyeri. Naon pan ieu nyekel HP? Tos we nya kadiekeun di HP-na bade dianggo. Meh teh saresat lah, urang nonton film mah nya nu pugu. Ih, aing maneh nginjem heula sakeudong. Mohon pasukma can beres tadi. Ari HP-na ka mana tadi mah aya di dieu? Tuh itu ku pasukma dicanak. Ari maneh keur nonton atuh. Mohon urang gentos filmna ulah nu kitu. Saha kitu anu maot? Naon ari aki jual kanu maot teh nyambung pisan. Geus tong diladenan pasukma percuma kalah ngajauhan geuning ngomong lagi. Eta tadi film naon emangna? Seueur. Pan aing maneh ngusir ka aing. Aing rek balik atuh aing kitu mah carana. Wanian sia ka kolot ngusir. Tingali aing sia moal kade deui aing mah teu sudi. Kunaon ari aki saha nu ngusir? Ki arek ka mana ki? Bade ka mana ki? Kumaha cenah pan ieu imahna nya? Bae antepkeun lah kege kade deui meureun. Oh nya urang nonton we heula nya. Tuh aya tuh balik deui geuning. Geuning aya tamu, sanesna kalalebet atuh. Tadi aki diusir ku si botak Sukma meni nyeri hate pisan kitu nya, makana aki balik ieu yeuh. Teu kuat rahut kitu manah teh. Nuju nonton naon eta? Geus aya rek balik heula. Aing sin balik ka imahna nya. Deulekeun em balik ka imana mah ku aing moal bere ampun. Aing geus sajam nungguan lila. Aing geus sireumeun teu kuat euy dieu. Heueuh deulekeun we jeung lah tingali ku aing ke ditinggang make kastrol nu aya sangguan keneh lah tuman. Tuh geuningan aya tuh, ayeuna wae din euy. Tak ka dieu geuningan euy. Heuh engke lah pas deukeut engke. Eta geus deukeut sia teh. Heuh sok atuh lu buru ih. Tah. Tiga Ari si Aka mananya nilila ih waya kican uwi. Si bapak neneangan ih. Jang. Aepul ninggal si Aijeng teh nih waya kican uwi. Si bapak neangan. Oh duka da abi mah teu ninggal tadi ge da jeung bapak abi mah. Sugan gitu kan biasana sok babarengan jeung Aepul nih. Nya tadi terakhir ninggal teh pas tarawehan da duaan jeung si Udin babarengan wae da. Ih kalau babarengan jeung si eta mah bangor budakna ih. Nya puguh beda jeung abi mah bager nya jeung nya. Sarua wae balangor ngan itu mah versi dajalna. Ajeng mah berarti abi versi naonna atuh. Ieu. Maneh mah incu Firaun pul. Sok sangunana wae maneh mun lain awewe nya. Pul. Tingali itu anu gelut tingali sia teh teu katingali. Oh nya saha itu nu dikroyok. Alah heueuh nya itu tingali. Ayo urang teh bisi si Aa itu. Heueuh si Udin jeung si Ijeng itu hayu tingali bro. Ari marane teh marikir tingali budak dikroyok kitu karunya sia teh. Ih, ari dede ikut campur wae atuh geus balik ka ditu awewe mah. Ari teh mikir tingali budak batur dihisak ieu teh karunya cugan. Baroloho maneh mah. Heuh geus balik ka ditu sia teh ieu mah urusan AA atuh. Lamun teh dipisahkeun kumaha ieu jelema mun maot aya yang di penjara ih. Bejakeun geura kasih bapak mah teh diampihan tingalikeun we. Heueuh atuh deh tong dibejakeun deh. Anjing boga ari teh nya. Iya bumi teh sanes. Mohon di dieu we.
ngapuntennya kelakuan si Ade emang gitu tah saprak. Iya no saprak gaul jeung si Udin tah jadi gitu. Uyos teh naon da tos biasa abi mah. Nya engke mah lawan atuh ulah cicing wae aya mun di antep mah kalah ngajakeun nyao. Nya percuma dilawan oge da itu mah seueuran abi da moal menang. Emang teu gaduh rerencangan gitu. Teu gaduh abi mah da sok di jauhan wae. Nya sok mun ayeuna naon wawartos we ka abi engke ku abi dibejakeun ka si bapak. Ulah engke abi bisa diarah kumaha sok. Moal sok si Ama bakal nurut ka si bapak mah geura bakal sieun. Mohon atuh saha nami teh? Oh abi ajeng ari saha? Oh nya salam kenalnya abi Raden. Oh nya mohon Mohon. Walaupun huntun anjing sol tapi budak teh bager ieu mah nya. Eta teh biwir atau kanebo nya? Baik sih karena mana? Oke teman-teman, sebelum dilanjut seperti biasa jangan lupa like, komen dan Subscribe. Mun teu di-subscribe moal ngonten deui aing mah. Ari mana sudin nyerenteng wae mana mah. Pek sih karena mana hidung. saha eta Pak? Bangsat mana? Ih Pak itu buah abi dicokot. Bangsat pul. Ari mana mun diculas budak teh? Budak sama nih, orang mana sih teh? Heuh Pak karek ningali nih caketrek gitu rupananya siga oli urut ragaji mesin. Lain pul siga bayawak. Tapi jelemana siga nu tadi ku bapak diusir nih Pak. Oh, anu dulurna si Udin nya. Nya eta. Awan naon mana jang? Ngalongok teh. Tuh ditanyakeun mau naon maneh? Teu mau naon euy. Teu mau naon. Balik juga ditu. Tuh kan Pak bener cek abi ge nya. Geus urang uruskeun lah ku bapayana awas. Wawanianan madog buah aing sia teh. Weh, geus tunda sia teh. Hari mana tunda eta ka dieu keneh. Ari tadi kumaneh pantau di kuncian heula teh sepul pas ini tarawehan sia teh. Nah, jelema ieu bisa asup. Oh di kuncian da Pak ku abi ge tadi da dicekan deui. Oh, berarti lewat jalan lain si koplok mah. Lewat mana atuh? Maneh tadi lewat mana ka dieu sia teh? Abi lewat para Pak. Nying. Mana naon ieu ngabangsat bulan puasa pamali nyaho. Sia teh erek bulan puasa atau henteu ge angger sia teh ngabangsat mah teu meunang atuh. Aduh Pak itu kuat turunkeun Pak nyeri kelek euy. Heueuh atuh. Pak bae antepkeun we cenah pae di dinya bisi ngalobaan Pak antepkeun we. Kuatir pul euy bapak mah teu tegaan jelemana. Kumaha ari bapak engke teh lamun dilepaskeun mah ngencar kete kabur sok engke we nungguan polisi lamun teu nungguan ajal. Atuh bapak erek laporan heula ka RT ieu meh gura-giru diuruskeun nya. Atuh Pak Abi milunya. Geus we maneh mah cicing di dieu sia teh kerek kudang gering atuh ulah kekelaingan di peuting Embung asieun. Maneh mah nya. Atuh isuk deui lah sare we euna mah. Nya mangkaning enak mah geus peuting bisi batur keur ieu keur ari cilik Pak. Nah maneh apal icilik ti saha sia teh kehed? Pan abi sok ningali bapak baheula pas jeung si mama kene. Ari maneh sok noong. Lain naong ari bapak pan ti heula mah sakamar tiluan geuningan abi sok hodangkeun we ti peuting sugan teh lini abi reuwas. Lain eta maneh bahasa icilik apal di saha sia teh? Pan ku bapak di bejaan bareto ning. Piraku panjang ingetan sia teh da keur bolon kene atuh. Naon pas umur 4 tahun bapak. Pak aya lini Pak. Udah mah. Tong tating atuh. Gugah geuning kasep. Bobodi da masih kene wengi bisi aya monster. Ali bapak nuju naon eta? Ku bapak keur digelutan ieu. Ali Cimama kemana Pak? Itu keur nyanak bedog ke dapur. Mana monsterna Pak? Ieu ku bapak keur didengkek. Abi miluan atuh Pak. Ulah kasep. Boboe nya. Boboe nya. Eta geuning si Mama Pak. Nya ieu nuju ritual heula pul. Boboe nya. Ritual naon Pak? Ritual iclik namanya teh. Geus bobo nya. Iclik teh naon Pak? Eta meh keluar monster geus peureum atuh si teh. Nya. Ni loba tatanya pisan. Hayu mah tuluikeun nanggung. Kaduhung ku aing teh dibiusnya baheula. Geus atuh Pak, abi teu kuat rek sare tunduk. Sok sare atuh juk. Hayang dipepende. Geus gede atuh maneh teh Embung meh babari sare. Rupa-rupanya rek lagu naon atuh? Bebas we Pak anu ngeunaheun we. Lagu Sundaan we nya. Nya sok bebas nu mana we asal ulah bangbung hideung. Atuh eta mah sieun bapak ge. Sok atuh Pak anu halimpu we pokona mah lah. Cenah cinta teh buta. Ojong memandang harta. Kita tuh Pak si genutur abi mah. Lengun araratul hate temerean dicabak sieun ngerenyet. Sarua jeung bohong. Bapak mahnya sing ngeunaheun atuh nyanyina. Awas ulah robih deui. Komo deui rek jalir janji. Pak naon nih siga sora embe eta mah. Geus beah tong nyanyi we abi sare sorangan Lain tadi atunya bapak geus cangkul ya. Enggak sare sih teh bun tadi atuh Mana barudak teh areueuh geuningan ongkona rek ngahudangkeun sahur areueuh geuning
Heuh ayeuna harudangkeun hiji-hiji kan arurang ketuana sih teh. Aing geus capek geus tere lebaran hayo we ku aing dihudangkeun teh teu haridang atuh aing mah geus teu bisa sare peuting sia nyaho. Sieun ieu sieun boga penyakit insomnia aing mah. Bae sia teh ceuk Pak Ustad oge kudu ikhlas sia teh ngahudangkeun anu saur teh meh meunang pahala sia teh. Beri meunang ieu geuning sok aya mere di warga sia teh. Kitu ieu mah leuheung we kitu mun misalkan aya nu mere duit mah kitunya cepek we mah lumayan jeung ngopi ieu mah diberena teh raginang we jeung opak nu ka ditu tah atuh. Boga di imah ge nu kitu mah urang ge. Tuh kan cek aing ge maneh mah teh ikhlasnya aya hayangna berarti maneh mah moal meunang pahala cek Pak Ustad oge. Mun teu ikhlas mah. Aing mah ikhlas kan warga we nu teu ngarti atuh. Enggeus atuh asa mah ngomong wae kaburu imsak buru euy. Geura ieu tabeuh. Sahur. Ibu-ibu bapak-bapak hayu saraur ih kecuali kafir tong sahur. Sahur. Raginangna opakna kaluarkeun ka karin nu aya di imah kabeh buru. Enggeus yuk nam urang pindah ka RT 2 ka ditu. Yuk. Gitu nakolna eta mah siga bedug anu erek kumandang adan si teh nu lain atuh preasina kan loba si teh lain hiji. Alus atuh sia teh meh harudang kabeh engke teh ngorejat. Beungeut sia mah yang digebugan beren keluarga. Nih heuh nya euy aing mah serba salah tuh dah. Geus atuh bae si teh nu penting mah urang geus cumpon kawajiban we iman erek hudang teu nama kumaha manehna mun teu hudang beren rugi manehna ke kekerbekan beurang. Ari si Epul erek diajak moal. Geus entong si Epulna keur gering ke bisi carekan deui bapakna ke pas peuting oge geuning dicarekan. Kumaha tuh ieu takol wae bedugna kitu euy bisi dicarekan ku bapana ke. Sok tabeuh we heula bae. Bener ya moal naon? Sok sia teh ngomong wae atuh ih iraha nakolna. Lalaunan we heueuh. Sahur. Enggeus lah urang pindah ka ditu yuk. Din, jeng, kadira geura. Pul hudang ning maneh. Aya naon? Aya bangsat di mah urang ieu katewak, Din. Jeng, kadi geura buru. Wadul meureun maneh mah nya. Heueuh sia teh. Beneran aya itu keur dicangcang kadi buru euy. Saha ari maneh si Pul? Pokona maneh kadi we bakal apal jelemana saha. Nah ieu dulur aing jol ditewak kitu sia teh Sepul, salah naon ieu? Pas peuting si teh asup ka imah da keur saha geuningan urang keur tarawehan tadi ning. Mau kuan urang anu pamere si Raden teh ningan untung kapanggih ku si bapa. Jalan mana pan dikunci meureun tadi? Jalan para ka luhur. Ari maneh diajarkeun ku saha sia teh hideung? Mani curah sia teh diajarkeun ku saha ai maneh? Kecewa aing. Hampura ieu mah Din lain ngahinakeun dulur maneh nya. Katingali kitu rupana poe kitu cahayaan anu sok madog mah kitu. Bae teu naon deh emang ieu mah keur orokna kieu caketrek. Hampura we atuh Din nya. Da kumaha deui atuh da peuting ku si bapa ditewakna ge. Bae kajen antepkeun we kieu tuman. Bae cenah pae sorangan di dieu. Kajen lah tuman mun bisa mah di luar teh poekeun metere garingna sia teh. Nya sagaringna nya. Ari sia koplok diajarkeun ku saha sia teh madog aing mah teu ngajarkeun kitu sia teh sampah. Atuh hampura Din kapoekan aing. Montong lewe sia teh aing mah mulai kata karunya sia teh mun misalkeun salahnya salah sia teh. Atuh Din lesetkeun lah ieu teu kuat nyeri euy. Kelek aduh. Moal paduli aing mah maneh rek akaran di dieu ge sia. Montong balik sia ku aing dicoret sia tina kakak. Ulah atuh Din ke urang sare di mana ai maneh? Geus Pul urang nitip jelema ieu heueuh ulah dikencarkeun lamun misalkeun manehna lapar bebeja wae ka urang ke urang kadi mau sangu. Mung atuh Din hayang balik. Ayo lieur anjing. Ayo sia teh. Pak bade ngajak Raden ka masjid bade ngagugakeun anu saur Pak. Mangga tapi tong laminya ieu tere imsak ieu teh. Nya Pak moal lami da. Nya sok tapi engke tabuh opat langkung 7 detik tos aya di dieu nya. Din atuh Din hayu Din kaburu imsak yuk. Hayu atuh tapi abi wawartos heula ka bapaknya. Ari maneh linglung Den ari si bapak ai maneh tingali. Nah bapak jol aya di dieu. Ari maneh kunaon? Tadi ge di dieu aing mah. Linglung pisan mit amit. Kumaha ngomongna ieu Langsung we ibu-ibu bapak-bapak sahur gitu sok. Sahur bisi marati gitu. Ulah kitu bisi salatri we kitu nya. Buru sia teh kaburu imsak atuh ah. Buru sia teh tong era-era. Tapi sekali ewang sok. Geus maneh urangeun pan ngantri sia teh. Maneh nih lila. Sahur ibu-ibu bapak-bapak harudang kabehanana bisi marawat. Kitu lain euy. Atuh kitu mah moal harudang tinggal urang boga ide bakal harudang geranya. Awas. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ari maneh sudin kunaon maneh? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Parantos ngantunkeun meri sareng hayam anu di kanang abi tadi tabu 2 langkung 3 menit sakali deui. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ari maraneh kunaon? Kala dihuruykeun sia teh ngahudangkeun saur teh atuh. Hayang diontrok keluarga sia teh. Iya Pak Ustad mega ruga. Lain gitu carana sia teh biasa we atuh di ku urang ah. Awas.
Cek. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innalillahi wa. Tuh kan cek aing jadi nurutan aing sama era aing yuk. Assalamualaikum. Adan pul teka buru sahur ieu kumaha tuh? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Aduh tekuat kieu beteng murlit Pak Abi hayang batagor di sanguan. Tadi teu sahur atuh da nih. Kerasanya teh sahur maneh beuteung murilit isu keneh sia teh. Karek jam 7. Bunga saat tadi atuh subuh kal kamen ajep-ajep sia teh. Jeung si Ijeng. Nya poho Pak teu karasa isukan teh moal kaburu adan da tadi teh da asa jam 2:30 keneh. Bapak geus nyiapkeun di dieu sahur aya ditinggali teh. Eueuh, kemana cain teh budak? Sugan teh leungit sia teh digelong ku jurig sia teh. Atuh Pak nih hayang batal sakali Pak teu kuat ieu beuteung murilit itu bisi maot kumaha sok. Ih, maneh teh geus saminggu leuwih 7 poe teh puasa sia teh. Pan eta mah gering atuh. Ayo wae batal sia teh atuh. Atuh Pak. Kayak kodoana lobaan tong puasa sia teh. Nya atuh meni nih aing nya. Sakedeung deui ge lebaran sia teh lebar. Bapak Ih bapak mah nya ka dieu kan rek nonton nih atuh Pak ka dieu kan eta HP-na rek nonton atuh mending ngaganggu wae nya nih. maneh ke Pak ka dieu kan Pak. Aing nya nih bedegong kalau teh. Aduh. Geus atuh Pak bagian AB nya ka dieu kan Nah, ieu wae videona hayu wae bolak-baliknya. Nu lain aya teu ieu pul. Hayo we ieu videona nya. Buru tuh Pak geus abieun nih ka dieu kan rek nonton nya. Ka dieu kan Kadikeun sia teh bapak heula. urang nonton film we Pak. Film naon pul? Bebas segala aya Pak. Oh, sok kumaha? Oh, ieu idola bapak ieu mah, Mang Komeng. Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. Bapak kelas sare atau ngek nontonnya kumaha atuh teh. Bae ah nonton sorangan ah. Bong si bapak kelas sare. Oh, pul aya nu versi Mia Khalifah teh eta. Goblok teh sia teh bulan puasa kalau nonton nu kitu atuh. Aduh. Ai mana yang batal sia teh? Pemalinya heuy. Teka aja kapencet Pak. Gandeng lah. Kalah nonton nu pabelit suku, nya teu ngajak. Hampura Pak kapoekan aduh. Kapoekan cenanya. Oh, iya tadi nak bade nonton bola Pak. Nonton bola naon sia teh eta mah nonton bool sia teh. Pak ampun deh. Mau sekali-kali dia mau nonton gitu Pak. Kalah nonton nu pabelit suku sia teh keur mah bulan puasa ieu teh maneh juga ditu sia nyingka montong ka dieu deui sia. Aing mah teu betah di imah teh aing mah kabur we Naon arek kabur? Juga ditu sia teh are ludeung mah ju. Ludeung. Sok, ka mana sok? Tong kudu apal lah. Tuh, sia mah da anger ka mana maneh? Kemana we? Juga nu nya we. Are ka mana maneh mau kantong eta? Pan diusir bete lain. Juga nu nya we sia ka mana maneh? Erek gawe dengan ducing loba meh teu nyusahkeun jadi kolot lah. Pul, ka mana maneh? Mangke we. Tingali we orang balik-balik nyaho sukses we tanpa nyusahkeun jadi kolot bisa orang mada sukses. Jika erek ngates bener gitu budak teh erek gawe. Juga nu we. Tapi kumaha lamun bener kabur aduh. Assalamualaikum Pak hampura Pak Abi emosi tadi. Teuing si ongko nek gawe juga ditu init sia teh. Tadi mah heureuy Pak Abi mah. Kata heureuy juga ditu Init juga ditu. Embung atuh Pak teu ludeung kudu ka mana ieu? Pikiran we juga sorangan ka ditu. Hayang apal sajauh mana maneh. Tunda kantongna eta. Kaera sia teh di saha eta? Heeh tah atuh tah urang mah teu butuh nu kitulah. Juga ditu. Pul. Erek ka mana maneh pul? Hayu urang ngurek yuk urang bari ngabuburit. Ari maneh ngabuburit naon karek jam 7:30 sia teh. Ngabubeurang meureun ai maneh cia teh. Heueuh nya poho wajarlah manusia bukan manuk uncuing. Oh heueuh maneh teh jelema nya. Ai sugan aing soang. Maneh teh siga jelema nu gering mah kulit warna koneng naon siga nu konengeun sia teh. Anjing gak asup heureuy ieu mah geus ngahina fisik ieu euy. Teu narima aing. Maneh anu ngamimitian nyebutkeun ka aing siga soang sia teh. Geus atuh hayu pul urang ngurek yuk pul. Heueuh hayu pul urang di sawalabak meupeung anyar nandur itu tuh. Biasana sok nyareunghap ieu babarin dengan liangna. Sok we doaan urang moal waka euy ke loba keneh pikiran ieu duh lieur. Mikiran naon sia teh leutik keneh? Bang Emok sugan. Bawa happy we hirup mah santai. Tong kudu mikiran Bang Emok segala sia teh. Naon jol ka Bang Emok ai maneh? Terus Urang mah ieu mah keur hayang sorangan we. Keur butuh ketenangan urangna keur hayang menyendiri. Jeung we ka ditu bisa erek ngarurak mah. ari maneh kunaon tuh kos biasana sia teh? Sok cerita mun aya naon teh da biasana ge sok cerita sia teh. Lain dipendam ku sorangan kitu sia teh hayang stres. Heueuh sia teh batur ge loba anu bunuh diri gara-gara depresi. Maneh mah ulah nepikeun ka kitu Deui soalna makhluk siga maneh mah langka.
Heuh sok cerita tuh pul siga kasawa maneh. Lamun maneh teu nyarita ulah nganggap deui urang babaturan maneh. Fix ieu mah, putus persahabatan kita dari sekarang juga lamun teu carita ayeuna. Engke orang cerita bener ieu mah urang keur hayang sorangan heula tong diganggu atuh din Heuh nya hampura ieu mah. Heuh atuh kumaha maneh we lah ari teu butuh urang mah. Juk ka ditu atuh Juk. Pergi sana. Heuh atuh urang ini teu nya hampura. Ari si eta kunaon jadi kitunya siga nu tengar kalongan kitu. Teu ari cek urang mah bakal hese ari ditanya kunaon mah, kudu peka urangna kitu tah. Kudu ngahibur heula kakara bakal daek cerita geura. Heuh ngahibur kumaha ai maneh. Kayak ieu teh urang teh boga ide heueuh. Intina manehna kudu seureui heula, bakal daek cerita geura. Heuh sok atuh buru kumaha we lah carana mah. Maneh daek teh joget, baik urang di baturan sok. Ih teu bisa aing mah joget naon. Anu ulama alama tala matala nu eta ningan. Heueuh nya, Oh nya sok atuh. sok gerawan heula. Pul kadi geura pul. Naon deui? Sok atuh bareng heuh jeung. Heuh ayo sok. Itu kan cik age serinya, Jeng. Pul cerita tuh pul kunaon maneh. Heeh, atuh urang diusir ku si bapak di imah. Ih kunaon nah bisa gitu sih teh. Oh iya tadi nak bade nonton bola. Nonton bola naon si teh mah nonton bool itu. Pak ampun mau sekali-kali dia mau nonton gitu pak. Kalah nonton nu pabelit suku si teh keur mah bulan puasa itu maneh. Maneh juga ditu sinjing ka. Montong ka dieu deui sia. Aing mah teu betah di imah teh aing mah kabur we. Naon ari kabur juga ditu si teh ari ludeung mah ju. Ludeng. Sok ka mana sok? Tong kudu apal lah. Tuh sia mah da anger ka mana maneh? Poho orang teh ari sugan teh lain bulan puasa ngadar sangu orang teh jadi teka aja gitu tah. Ari cek si bapak mah ngagodin cenah. Padahal teu batalnya cek Pak Ustad ge nya ari poho mah nya. Ih nya heueuh atuh moal batal ari poho mah erek saboboko oge erek samejikom moal batal cek Pak Ustad oge. Jabani urang teh tadi teh can nginum ceket ieu teh corona da kaburu sadar. Heuh si urang ge sok keheul lamun kitu teh pul lamun keur bulan puasa heug teh urang teh poho kitu dahar sa baskom misalkeun. Ari sadar-sadar pas erek nginum sok nyeri hate we urang teh sok ngagendok gitu. Nah kitu sadarna teh nalika urang pas erek nginum sok nyeri hate we aing mah pul. Urang teh jadi nyeri hatena dobel ieu teh ongkoh tadi teh syaur terus teh borangna urang dahar poho teu nginum kaburu sadar terus diusir ku si bapak. Geus atuh maneh teh ulah sedih deui kan aya urang sia teh nu maturan maneh diker orok sia teh. Ayo ayeuna mah urang urak yuk. Din aya keneh urak teh di imah eta. Aya kan urang mah ngan urakna pegat kamari kan ngait kanu akar. Tapi urang meuli deui we di warung da sok loba. Tuh aya pul tinggal meuli usupna yuk. Iya meureun disebut kepala rumah tangga teh nya. Capek geuningan. Melaan saha ieu teh melaan budak kian teh. Da geus puguh deui indungna mah geus eueuh ting ka mana atuh ah. Diur mikiran lagi. Semangat pokona mah pasukma demi budak. Jeung pamajikan anu anyar. Capek oge ari keur puasa mah geuning nya euy. Lalaunan we lah aing mah nu penting beres da ieu mah gaji nagih harian gitu nya. Aing sigana kudu seutik rada acting ieu me THR na badag gitu nya da ceuk dudungan oge cenah anu puasa mah gede THR na euy. Coba na. Aduh, tolong. Yuk, puasa abi lapar lu. Aduh, hayang lotek. Ih, ari dunungan ka mana tadi telena hayang ngaliwat atuh. Sekali coba na. Aduh, tolong. Lapar yuk lu. Aduh, aing kudu ngajaga pandangan ieu mah bisa bogoheun ka urang. Kenapa barusan lolongseran mang? Lapar sugan? Mohon bos lapar aduh. Pan abi teh saum ieu teh. Oh saum? Nyasok atuh bisi bade istirahat masuk libur we teu naon mang. Aduh, moal bos lebar ieu. Murang kali cenah hoyong acuk cenah. Ngan rada ngartos we pangintennya ari abi saum mah kitu. Oh mohon ngartos perkawis THR nya. Eta mah panginten mohon dibentenkeun ari nu saumah kitu. Cuman ke sonten panginten panya. Oh, mohon atuh. Nuhun bos eta acanna nya. Mohon sami-sami. Tapi eta kunaon ngalieu koe ka gigir salah bantal sugan? Oh, nuju ngajagi pandangan ieu neng bisi bogoh ka abi kitu. Ah si bapak mah sok ngabodor wae ah. Beneran neng suka banyak kasus ini. Kasus apa? Oh, bos suka sama karyawan. Ah maknya info di mana eta? Banyak sampai ada filmnya. Kita statusnya tetap sebagai karyawan sama bos ya, tidak lebih. Bari lagi naon meneh pede pisan nih. Yang ada apa ini? Ini yang si Pasukma nyangka aku bakal bogoh cenah ka manehna. Nah bisa pede gitu. Iya disamain sama film gerak. Film naon? Iya gara-gara nonton film bos suka sama karyawanna cenah. Ari eta teh caroge bos. Oh mohon caroge abi. Namun kitu rupana nya siga barongsai. Jeng kela segedeng. Kunaon deui pul? Urang erek jujur ka marane tapi tong ewanya. Ih make jeung ewa segala. Naon aing maneh? Tapi tong dibeja-beja ka baturnya.
Aing mah anggar kudu jujur sih kan nama iya mah cek Pak Ustad oge da anu batal puasa teh lain ku pedang nginum jeung dahar hungkul tapi ngabohong ge batal. Ari si Epul kunaonnya? Teuing teu ngarti aing ge da. Kerek jujur bogoheun ka maneh meureun. Aing ngajis Tapi tong dibeja-beja ka sasahanya. Heuh moal sok santai kunaon ai maneh. Sabenerna tadi teh urang teh diusir ku si bapak teh lain peda urang dahar atau nginum. Tapi orang kalakan nonton itu. nonton naon sia teh sampah. Ih, manehnya kalau mula dengikeun heula tuh. Mau ngasieun ah. Kalem tong sinai urang naon sok. Buru orang tadi nonton icilik da teu kuat jeung. Oh heuh bae ngarti urang ge ari soal eta mah kitu nya. Cuman ari keur bulan puasa mah kieu nya ganti gitu ulah film nu kitu kudu leuwih positif lah gitu. Nonton naon atuh nu rame? Nonton Smackdown we da rame Smackdown ge. Ih ulahun ku si bapak ge bisa diturutan cenah. Heuh hari geus film naon atuh ai maneh? Film naonnya ke asa loba da. Oh, Lain mulai pisan atuh teh panas poe kieu engko rek ngurek atuh kalau ngomongkeun film sia teh. Heueuh nya euy. oh heueuh nya pan erek neangan useup lain. Hayu atuh. Da tarutup urungna ge tuh kumaha? Orang tiang harap harap itu. Koream panas aing mah kumaha mun eueuh. Acan ge diteang atuh ai maneh. Enam orang tiang layu. Orang tiang belah ditu sigana muka. Heunam hayu atuh. Jeung make dijalikeun segala di sai nu da aspal anyar di dieu yeuh. Ari maneh bersyukur sia teh menang paredi teh. Tong ngabring euy kudu ku saorang kumaneh jeung juk. Bisa majarkeun ngagodin ke. Ah, embung aing mah era. Kumaneh we? Aing we nu diandalkeun teh. Heueuh ieu teh nu boga warung nate wah urang bisa dibejakeun ka bapak urang majarkeun ngagodin sia teh. Kumaneh we din? Kudu ku aing pisan ieu. Heueuh buru ih da kasep. Siga Jepri Nicole. Maknya Asli sia teh. Buru din. bener gitunya orang teh siga Jepri Nicole. Da geus loba nu ngomong gitu. Jadi orang teh ngerasa yakin gitu. Komo kolot orang mah cenah heueuh cenah siga Jepri Nicole. Jadi orang teh beki pede gitunya. Allah itu si Udin ngagodin Pak Ustad. Nam hayu. Aduh aing mah poho sia euy. Salah meuli euy. Kumaha tuh? Sia masalah meuli kumaha atuh? Geus jauh sia teh Hampura poho urangna. Sia mah mikiran naon atuh? Meuli naon eta? Kade kalah meuli layangan sia teh. Atuh piraku sia teh meuli layangan mah meureun kaciri moal bisa disakuan ai maneh. Heuh berarti maneh kalah meuli gelasan. Atawa panggolongnya. Lain pokona mah hayu urang nengan tempat anu ieu ulah di dieu euy panas. Heuh nama tuh di mana? Tuh di hareup tuh aya handapun tangkal ayo urang di dinya we. Naon sia teh din meuli naon maneh? Aduh aing era ngomongna euy. Nya tinggal ngomong ai maneh nya jeung nya. Heueuh sia teh naon hesena? Da moal di kumaha. Heeh ieu aing jujurnya tapi tong karaget. Moal sok. Si anjing kalah meuli dahareun geura. Heueuh poho meureun bae teu naon. Ari maneh kunaon jauh-jauh tina meuli useup kalah meuli dahareun ai maneh. Heueuh siga nama ieu mah efek teh saur tadi jadi meuli dahareun kitu. Baiklah sakali we tuh pulnya jeng. Sakali we poe ayeuna hungkul. Moal lah urang merek puasa cek si bapak oge lebar cenah sapoe deui tereh lebaran isuk pan. Heuh tapi urang ieu teu kuat euy hayang nginum. Maneh da pambawaana cek aing ge kalah meuli dahareun atuh. Heueuh pul hampura beneran tadi teh urang terek meuli useup da geus niat heueuh kalah ningali power app jeung jarcok jadi kagoda kitu. Alasan we maneh mah lah. Ieu jeung maneh we jeung ambung aing mah. Oh heueuh dia tuh. Atoh maneh mah nya. Hampura pul euy. Kela-kela tadi teh nu di warung teh asa ningali Pak Sukma jeung Pak Ustad kitu. Heueuh ngagarodin kitu nya pirak ngagodinnya euy. Tapi dah moal mungkin salah aing mah. Kumaha ngeunah teu, Jeng? Itu si Aden ka dieu. Jeng, itu si Aden. Den geus di mana maneh? Tos ngalaawi. Ngagarodin bejakeun ka Pak Ustad geura. Naon abi mah henteu da, tah si Ijeng si Udin den tah abi mah henteu. Kapanggih bejakeun Henteu abi mah da Ieu mah cacing si Raden ek ngurek ai maneh mitnah wae. Oh, nya tuh aya sugan teh ngagodin. Cacing ari maneh teh ieu teh. Di wadahan make cangkang jarcok ai mah. Oh sia teh mitnah. Oh, nya atuh lanjutnya abi bade euy heula. Den, nyeri Den, lesot Den. Den.